Piatur ka pamirsa wilujeng patepang deui di Jomantara. Tangtosna dina pedaran cerita Sunda, cerita Wadul. Dina judul Si Koncleng dina bagian anu kagenep. Alhamdulillah dina danget ieu tangtosna urang tiasa patepang deui ngalangkungan channel Wek-wek Carita Sunda channel. Kukituna ka pamirsa anu parantos gabung atur nuhun pisan. Satu acana Mang Medar ieu carita tong hilap subscribe-na gitunya mohon. Tong nyang kolong teuing kana waktos pamirsa sumangga urang awitan bae sareng pamugi urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang ngamimitian. Alah, beuteung seueuh ya euy. Waregnya salah sewang ge. Nyalah lumayan. Ya ai pangaruh bae deusian mah. Beuteung ge jempe. Aduh heueuh lah sagala hal ge lamun geus deusian pasti tibra lah jeung urang moal pikiran ka mana-mana. Dina mancingna oge jongjon dumanina. Ngan ieu si Samran ka mana can datangnya? Sakadeng deui sigana mah. Alah, itu tuh geus datang tuh. Bran. Maraneh euy, geus kumpul. Kumaha ya, kumaha hasil? Alhamdulillah. Pangaruh bae lah. Boga mitoha bageur. Menang ya jeung sakalian mah. Alah beres. Ayo urang ke tempat pemancingan. Ayeunaan bisi kaburu katinggalan urang. Soalnya cenah pendaftaranna terbatas ya nepi ka lohor. Atuh. Mane celeng. Naik miluan tah? Ulah ngajajal. Bahasa kamari waktu perlombaan anu kamari kabeneran euy teu kabagian kuota euy geus katinggaleun atuh lajuna mah dewek jeung si Kohar teu jadilah. Lah hayu bisa katinggaleun urang. Sip lah hayu. Kumaha panitia masih kene bisa daftar, masih kene lowongan. Kebenaran karak aya satengahan aja. Sok gerak rek daftar mah moal kebel acara rek di mimitian ya acara mancing. Sabaraha daftarna? Ayeuna nama 50. Tapi ari hadiah nama seperti anu kemari. Oh gitu nya siap lah. Sim orang neangan tepatan rada ieuh bae lah ulah dinu panas teuing. Wah sok rada laliur dewek malamun dinu panas teh. Nyalah tuh di belah timur tuh di handapeun batang kadongdong. Iyalah ayo urang mending ngumpul bae sakalian opatan di dinya lah. Siap lah. Wih, rame oge ya di pemancingan euy. Sugan we meunang lauk nu rada badag ya. Dewek masuk hayang menang nu rada ongkoh ya supaya ka imah aya bawaeun. Sarua jeung piraku ya poe
teu bebenangan mah samran itu sapirakuna lain kitu pan urang geus dalahar tadi beuteung seubeuh cenah lapar urang bakal pindahkan lauk heuleuh ceuk saha eta iya ceuk si Koncleng iya samran maneh mah ketinggalan lah tadi beuteung diseubuhan heula sangkan laparna pindahkan lauk wararaneh maneh mah Celeng eueuh teh dituna lah eueuh hubunganana itu saha hubunganana alah geus lah ulah sok loba teuing cekcok aya urang mimitian lah goblok dah daharkeun ye usip Koncleng wih di belah itu mah tuh belah kidul geus rame euy batur geus loba nu narik waduh hebat euy weh anu narik euy hebat euy oh rada badag ieu mah ye alah lumayan euy hiji dewe kumenang ye euy bisa leuh nah urang mah sepi-sepi wae euy batur nah Celeng nu urang mah can aya nu noel-noel acan ye sarua nu dewek ge si Dudung mah narik deui tuh wih hebat euy kena euy naas euy yeuh dewek sigana rada berat ieu bebeunangan ya ieu sigana mah yeuh wah naon ieu eueuh hup naon ieu pageuh amat euy kek naon ieu nu ieu nya coba nah beunang asek ku aneh euy asek ku aneh kayak ngeseureuh aduh nama maraneh jeung seurikeun kumaha ti dituna Celeng batur mah bebeunangan lauk emas nah maneh mah meunang sendal butut ieu pemanasan eueuh ti dituna geus manas bae heuh batur kuararaneh eta mah beuneunan keur peutingna lain ngimpi menang lauk emas manehna mah ngimpi ngagembol nini-nininya ulah ngaledek sia sia sok ngaledek euing ceuk saha keur peuting dewek ngimpi bagus ceuk saha eueuh teh dituna no way kudu ngempol nini-nini eueuh hubunganna jeung menang sandal butut eta buktina maneh ngosep menang sandal butut ih aneh ieu mah disamarkeun tadempan we ku dewek sangkan maneh lamun ieu katempona lauk pasti kaget soalna ieu sandal kan sandal jebrag sigana mah meureunnya urut make jelema naon tanya meni jebrag teuing muat meureun 2 sukueun mah ulah ngaledek kitu mararaneh alah Koncleng geus teu beunangan mang ngosep maksa teuing sialah nek naon datang ka dieu ngisinkeun geus eueuh malah geus lain ahli nguseup nek naon datang ka dieu nguseup mending baliklah ka ditu ngisinkeun maneh mah gagabah sia ngomong Acim atuh lamun keur menang sendal ya menang sendal dinuhunkeun wae lah menang sendal ge berjeng butut-butut ge eta euy menang sendalna hanjakal sabelah nah ka mana sabelah deui nya wararane euy nya milik dewek ieu mah lah tapi Cim ulah sok kitu maneh ngomong alah geus lah mending keneh ka ditu deui bae ngusupna ka balong pan keur basa mangkukna teh maneh nguseup ka balong aki dewek didinya mah bebeunangan
Nah ari dia menang sendal. Maneh ngomong sok cucunga sia. Ceuk saha dewek nguseup di barong maneh? Di aki maneh? Ceuk saha? Kos teh nyaho bae. Adi henteu ge panataki Darman panaki dewek. Ya pasti dewek menang beja lah. Sia. Ulah sok cucunga kitu ulah sok ngisin-ngisin batur Ulah kitu sia. Awas ya. Rasakeun ke hiji mangsa. Alah. Model maneh bisa naon horeng. Geus lah mending indit ka ditu lah. Ulah aya cicing di dieu. Mending kaneh ka ditu ngusupna ka balong, asusukan. Dina perlombaan kieu mah nek naon? Eueuh nu ngaran si Koncleng mah. Sia. Ieu nafsu aing sia. Nah, sia ngomong ka bina-bina teuing. Ulah disangka teu bisa naon ya si Koncleng. Oke. Dina hal permancingan dewek eleh. Tapi lamun memang maneh hayang adu impo jeung dewek, ayulah nek main po kumaha jeung dewek. Cucunga sia ngomong sangeunahna. Alah, geus belah meneng balik. Ulah sok ribut di dieu. Di dieu mah jeung perlombaan. Lain jeung gelut, lain jeung pasea. Sia nu ngajak pasea. Aing. Nah, kabina-bina teuing sia. Dong hang di ampiling sia ku aing. Dong nu bisa we nampiling batur lah. Dong peuyeuk apuh tuh. Ai. Nah, sia cucunga teuing. Kurang ajar sia. Hup. Hup, ulah sok kaliwu. Geus solanan, ulah sok kaliwu. Lamun haliwu di dieu teh nah. Keun we lah Cleng, ingkeun bae. Dengekeun bae si Acim mah. Rek ngomong kumaha ge. Deungeun dieu dewek. Di aranan maling lauk di balong akina. Di aranan ngusupan lauk. Keur dina nyana gatukeun wae teh mah urusan dewek. Nah, sok sacuam-cuam di jelema loba. Dong nu hoyong ngisin euy. Awas ya. Rasakeun hiji mangsa poing sia. Rasakeun ieu babales si dewek ieu. Geus ulah sok kaliwu Tuh man samran. Dewek deungeunna ieu. Keun lah hiji mangsa sia. Geus Leng ulah sok dipadoyangan teuin si Acim mah. Keun we orang rumah sawe lah. Atuh eta sendalkeun we eta mah meureun milik maneh. Eta mun hasil beuteung seubeuhnya menang sendal jebrak. Sok ngomong ka mana karep sia. Ku aneh-aneh we ngomong teh. Teu aneh teh naon. Lamun lain CS ya. Hayang di jojo meureun ku dewek. Ku sok lalawur ari ngomong maneh kohar. Geus ulah sok halaliwu. Tuh batur menarik deui tuh. Batur menarikan bae euy. Wih, kuat deui we euy. Hebat euy. Wah. Lumayan euy menang 3. Euy. Si Dudung memenangan bae. Alah. Nah, dewek macan aya noel-noel acan yo. Kohar. Aya naon, Cleng? Mending balik yuk Dewek mah deungeunna rasa ya. Teu puguh rarasaan yeuh aduh. Nah, kunaon manehna mah can bebeunangan geus hayang balik ih. Lumayan euy lebar. Duit urang kan 50.000, duit maneh 50.000. Wah, manyan nek ini tinggalkeun kitu bae. Geunteng we heulaanan Dewek mah asa deungeunna rasa yeuh. Keun lah. Nguseup mah geus urang tinggal ku heulaanan, aya mending balik Sim, Bran, kami marek balik we heula yeuh. Si Koncleng ngajak balik. Can bebeunangan geus hayang balik. Naha. Keun we heulaanan lah. Keur mararaneh mah. Ya dewek mereka di heula aya perlu.
Jor lah maneh mending kaneh balik ka ditu. Nekna datang ka dieu ge nyisinkeun musuh menang sendal butut. Gandeng si Acim. Awas ya ku dewek rasakeun. Geus heuheuh ayo mending balik ah. Teh endah si Acim mah lah. Ayo. Ayo celeng. Nah maneh mah terseru laju yang balik baik Dengeunah dewek mah dengeunah rasa. Nah si Acim kitu-kitu teuing nya ngisin-ngisin urang di jelema loba. Urang ngarasa tuh di pungkiran memang urang usupan lauk dina balong akina, tapi udah sok kitu-kitu teuing. Kudu kumaha urang geus kieu. Lah dewek dina taku yeuh marah nama ngeun ari dewek mah di pikiran pan eta dulurna si Noneng. Lamun dewek nyieun tindakan deui asa kumahanya bisi dewek engke teu jadi jeung si Noneng. Urusan si Noneng mah gampang lah. Nganu penting kanyari hati dewek mau kudu kabales ya. Tapi aya carana ulah sampe urang memang main fisik mah bisi gujur salah lembur ke. Dengan kudu kumaha? Tah, bari kieu. Bapak maneh kan perlu awi dilupoe deui. Maksudna? Tah, urusan awi mah gampang. Pan ada di sisi sawah si Acim loba batang awi nu geus menang nuar, nu geus menang mengkeutan malahan tinggal manggulan. Butuhna bapak maneh sabaraha batangeun? Nyata mah di hitung bae 400.000-eun. Lamun keur dina 5.000 meureunnan. Ya tinggal ngajumlahkeun bae tah mah. Lah beres. Ngan kieu wae ka bapak maneh bejakeun. Awi tarima di tempat 10.000 we kitu. Nah, celeng, buat mahal-mahal teuing. Bari jeung eta awi kan awi batur. Ieu. Di mana-mana ge kuring datang ke tempat 10.000. Anu maksud 5.000 panjeng. Awina mun awi teh mah mun ieu teh mah nya. Tah. Anu 5.000 jeung ongkos urang supaya bapak maneh silahna teu kabeuratan ka urang teu kabeuratan. Maksud maneh? Tah, anu 5.000 bisi aya naon wae pan gampang urang geus boga duit mah. Geus, da mah lamun bapak maneh nanyakeun awi, aya kitu Pak, tenang. Nyaho aya we awi mah. Ngan kitu tarima di tempat 10.000 we. Celeng, maneh mah berarti maling deui bae yeuh. Lain maling ieu mah lain. Ieu mah dewek mah nyeri hade euy. Pokona mah kumaha carana eta awi si Acim kudu pindah lah ka imah maneh. Geus sama urusan mah tenang we lah. Keun. Lah aya kitu mah. Dewek nek nanya bapak dewek heula lah. Atuh. Keun si Acim rasakeun lah kabeneran ya bapak si Kohar keur butuh awi nyaho eueuh wae ku aing awi sia lah. Nah kabina-bina teuing sacucungah ka aing nyisin-nyisin aing di jelema loba reup geuneuk rai hejo aing ku isin lah. Keun sia rasakeun nyaho eueuh wae lah awina. Deh, aing masuk bararingung sebenarnya mah euy. Nah, ya masih koncleng buat kieu-kieu teuing. Tapi keun lah kumaha ujungna lah nek dituturkeun we lah. Geus lah hayu urang mending balik heula. Maneh jika imah maneh dewek rek aing mah heula rek manggihan emak yeuh. Bari hayang ngareureuhkeun yeuh.
Duh, raruwas teuin. Lain hari tadi sendal ka mana nu meunang mosep geus lah. Pake tumbal lah ku dewek di ditu lah keun. Haroream teuing sendal bejebrak-jebrak kitu nya. Heuh, ampun goreng milik dewek. Akibat kasebuhan teuing dahar meureun. Heula kitu mah engke dewek bada magrib reka imah nyaneh deui bari ieu lah bapak rek irha makena awi heurek ditanyalah ku dewek ayeuna ieu duit ku urang urusan geus beak ieu nu mantak ge supaya maneh teu meunang bebendon tinu jadi bapak geus aya awi mah kitu bejakeun nya heueuh lah. Aduh, mak. Nah, masuk ngalamun wae kunaon, mak? Henteu, Celeng. Mak mah teu ngalamun teuing. Ya we, teu aya pagawean jaman ku kararesel mak ieu. Ngan kieu, Celeng. Mak sebenarnya mati tadi nunggu-nunggu maneh. Nah, can aya embol-embol kitu keun ka mana ieu koncleng? Ieu ti mana bae ieu? Karak aya ka dieu. Mama ti tadi nungguan. Maklum we dah mah. Ider-ideran heula jeung si Kohar biasa nyar pimilikeun. Ngeun cacan wancina sigeuna mah bebeunangan. Aya naon kitu mah nungguan koncleng? Kieu Celeng. Sebenarnya mah aya tanyakeuneun ka maneh teh. Anu jadi penasaran mah. Eueuh, da rek nanyakeun naon kitu mah? Aya tanyakeun naon kitu? Celeng, tapi maneh kudu jujur ngakunya. Ulah aya nu disumput salindungkeun. Sabab isin mah ngadengena. Betengeun rasa emak mah. Lamun teu ngeunah rasa siga tuh. Konceleng nyamaraan emak supaya ngeunah rasa. Ih, sok ka mana karep maneh mari ngomong. Kusok teu leungit-leungit eta adat istiadat seperti kitu. Aduh, atuh pikir wae kumaha. Teu ngeunah rasa kumaha lamun hayang ngeunah rasa ciga tuh hayang rasa amis sareng rasa asin. Aduh. Tong banyol ieu. Emak mah serius ieu. Nanya ka maneh. Ceug lah mak. Rek nanya naon atuh? Celeng. Ari lauk anu keur peuting basa di dahar ku emak meunang ti mana? Naha emak. Pan ceuk koncleng ge meunang tinu si Kohar basa maturan ngendogeun teh. Emak mah teu percaya. Sabab aya dedengean anu aneh kana ceuli emak. Ieu kudu jujur kanu jadi indung mah. Ulah sok kitu ieu. Menang ti mana anu sabenerna eta lauk? Kieu emak. Lah, koncleng rek jujur ka emak. Memang eta lauk meunang nguseup dina balongna Aki Darman, mak. Tina balong Aki Darman? Nah, maneh sok diajar kikituan. Ulah sok kitu ieu. Pamali anak king. Mak. Laju emak kumaha kitu? Lain kumaha mama isin ieu. Pan sagala permasalahan ge mah tos beres. Entos lah tos beres roes. Tos teu aya kieu kitu deui. Atuh Aki Darman ngahampura kana koncleng pun kitu deui minta pangampurana. Nah, mak. Nya lain kitu. Ulah sok deudeuyeun. Mak. Emak entos lah. Tong nanyaan anu
eta we pan mah ilu ngadahar lin. Heueuh memang emak ngerasa milu ngadahar teu didahar kumaha aja memang emak lapar barejeng jarang manggih pan urang mah dah dumadak eta geus we lah mah nu geus mah geus mak keun we lah. Jadi konceleng ge moal ngalakukeun hal anu saperti kitu deui mah keun we lah anu geus mah geus bari jeung geus kajero beuteung bari geus jadi daging mah dina awak emak na awak konceleng rek kumaha deui. Heueuh ngeun anak ting ulah sok kikituannya bapa maneh mah teu kitu teu naon ieu. Nah ari maneh sok ngalah maneh ulah kitu ieu nya mah lah geus pada rusing teuing konceleng mah rek ieu le mah rek kacai ieu rek bebersih heug atuh. Eta anak aingnya saprak ditinggalkeun kudu jadi bapana bet pasipatanana ararane ngalah kasahanya rada bencelang-bencelung kitu. Kadang-kadang sok pijengkeleun kadang-kadang sok aya ngeseuri ai taeun teh. Ai gening emak ya keur naon mak sina wong sorangan kitu tong nyalor kitu mah maneh di mana Samad ngajak ka dieu rek manggihan konceleng keur ka mana keur ka cai. Sudah nyampe ya dari cai mah saha mah iya aya Samad cenah perlu ka maneh. Kang Samad aya naon Kang Samad? Celeng isukan maneh teh ka mana? Kebeneran lah belum ada info jeung pagawean mah. Nah aya pagawean tah aya kumaha yeuh? Lain lamun bisa mah kayak isukan ka kebonnya pang tuarkeun cau tuh 2 turoy engke bawa ka imahnya. Siapa tuh kitu mah beres isukan dah jam sabaraha nya teu langkung maneh rek jam sabaraha ieu ongkosna yeuh lumayan aing teu gede mah ngeun meunang lah 2 bungkusan rokok mah. Contohnya isukan pangtuarkeun cau ke bawa ka imahnya. Siap mak Kang Samad lah mak menang milik ya lumayan pangnuarkeun cau cenah ke buahna bawa ka imah tungguan we ke kumaha di dieu nya. Nya atuh nuhun Jang Samad nyama lah ditunggu ke jag isuknya. Celeng siap lah Kang Samad pokoknya mah cau luar isukan buahna bawa ka imah nya ditunggunya. Siap lah sip tenang mak lah keisukan konceleng luar cau isukannya buahna bawa ka imah. Mak tungguan bae mah nya tenang we lah berarti isukan moal geura ka mana yeuh. Pamirsa kaum dangu sadaya harupina urang cekapeun heula dugi ka dieu pedaran carita Sunda carita wadul dina judul Si Konceleng dina bagian anu kagenep. Hatur nuhun dina sagala perhatosanana sareng pamugi urang sadayana sing dipaparinan sehat walafiat sehingga urang tiasa patepang deui tangtosna.
Hatur nuhun dina sagala perhatosanana sareng nyuhunkeun dihapunten Mang dina tata cara penyampaianana anu kirang merenah. Hatur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.